eling mangka eling bumi kang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katempuhan. Ari ngabdi ka Gusti Allah kudu kalawan makrifat, kalawan tauhid jeung kalawan iman. Di mana makrifat, tauhid jeung iman geus dikandung ku ilmu jeung akal hidup pagra ngabdi. Langkah pertama mun rek menuju pangabdian ka Gusti Allah adalah tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei jalma-jalma anu ariman, berat tarobat ka Gusti Allah kalawan tobat anu saestuna. Ari tobat eta satuna kecap taba, huruf nata wau jeung ba jadi tawaba, hartina balik. Di antarana nyaeta balik kana hitoh penciptaan manusia. Ai maksud jeung tujuan diciptakeunana manusia teh nyaeta pikeun ngabdi ka Gusti Allah. Artina ari tobat eta mangrupakeun fasilitas ti Gusti Allah keur jalma-jalma anu ariman. Sabab nu digero dina eta katerangan teh lain jalma-jalma anu darosa tapi jalma-jalma anu ariman. Tan kalimatna ge lain hei jalma-jalma anu berdosa tapi hei jalma-jalma anu iman. Jadi ari pangampura Gusti Allah eta disayogikeun lain keur jalma-jalma anu berdosa tapi keur jalma-jalma anu daek ngeureunnan dosa jeung migawe amal soleh atas dasar iman ka Gusti Allah. Kitu dina urusan tobat meme tobat kudu heula jeung pangampura Gusti Allah supaya kadituna teu gagal tobat. Sabab loba jalma anu tarobat tapi gagal dina tobatna ku alatan teu wawuh jeung pangampura Gusti Allah. Jadi di antara fenomena umat beragama di alam modern kawas ayeuna khususna anu terjadi di masyarakat urban nyaeta masyarakat perkotaan, khususna generasi milenial nu katingali ku simkuring di antarana nyaeta fenomena gagal tobat. Nalika bermunculan dai-dai masa kini muncul pula gelombang euforia, di antarana nyaeta euforia pertobatan. Jalma-jalma di berbagai dunia hitam katajiku Islam tuluy tarobat tapi loba anu teu cacat dina tobatna, marogok di tengah jalan anu kadituna antukna baralik deui ka dunia asalna masing-masing. Nu tukang korupsi macuh deui dina korupsina, nu ahli prisek balik deui kana pergaulan bebasna, nu asalna ti dunia malam balik deui kana gemerlapna dunia malam, nu asalna tukang judi, tukang tipu, tukang rampok jeung sajabana marulang deui ka habitat asalna masing-masing
diantarana kusabab tewawuh kana pangampura Gusti Allah. Mun dicontohkeun ka ujang mah kieu, ujang teh misalna geus mang tahun-tahun hirup di bagian dunia anu bergelimang dosa, berbagai macam dosa, ti mimiti anu leutik nepi ka anu gede, tinu dahir nepi ka anu batin, fungsi dipigawe ku ujang. Hiji mangsa ujang pagi jeung jalma anu mere pencerahan, diantarana pencerahan dina urusan tobat. Eta jalma teh mere penerangan ka ujang ngeunaan pertobatan, anu peneranganana matak ti kabitaeun tuluy timbul dina hate ujang jorojoi pikeun menempuh jalan tobat. Singkat carita ujang teh insap we carita nama tobat. Duta dina tara salat ayeuna mah mimiti daek ngadegkeun salat anu 5 waktu, ti mimiti lohor, asar, maghrib, isya jeung subuh. Nupang karasa berat nama ku ujang teh subuh, penuh perjuangan hayang ngadegkeun salat subuh teh. Nya kitu deui dina urusan zakat jeung puasa anu tadina tara ayeuna mah diperjuangkeun. Salian ti kitu pagawean jeung kebiasaan ujang anu matak jadi dosa ku ujang mulai ditinggalkeun. Terus seiring jeung berjalanna waktu, sabulan, 2 bulan, 3 bulan, mimiti karasa aya perubahan. Aya perubahan anu terjadi dina kahirupan ujang. Misalna kahiji ujang teh ditinggalkeun ku teman-teman lama ujang, nyaeta teman-teman berbuat dosa. Kaduana ujang teh dipegatkeun hubungan ku awewe anu dipika cinta ku ujang. Katiluna rezeki anu baheulana lancar ayeuna mah jadi karasa seret. Kalapangan berubah jadi kasempitan, kemudahan berubah jadi kesulitan. Tadinya mimiti hirup nu tadina karasa hampang teh ayeuna mah jadi karasa berat. Komo ayeuna mah toba batur pakumaha, teu kawas baheula nalika ujang keur maceuh dina pagawean dosa. Dina keayaan anu seperti itu tidak banyak yang bisa ujang lakukan selain berusaha dan berdoa. Berusaha deui, berdoa deui, berusaha deui, berdoa deui. Tapi dina kanyataanana usaha jeung doa anu dilakonan ku ujang teh ceuk pangrasa ujang mah geus maksimal, eta teh geus bebeakan, geus ka ditu geus ka dieu, geus migawe itu migawe ieu, tapi hasilna nihil, tapi hasilna ngan gagal jeung gagal. Cek paribasa teh amah nete semplek micak semplak, itu salah kieu lain. Nya kitu deui dina urusan ngadoa, geus berbagai macam doa dibaca, geus berbagai macam hijib dibaca, geus berbagai macam wirid diwirid, wirid nage lain sapoe 2 poe, geus berbulan-bulan berjalan tapi can aya karasana. Seolah-olah usaha jeung doa ujang teh eueuh paedahna nu karasa ku ujang mah. Jama-jama anu tarobat teh pada umumna KBG ngalaman fase kahirupan anu samodel kitu.
nalika keur aya dina fase eta loba jalma anu teu kuat, loba jalma anu akhirna ngejat tina patobatan. Maranehna bertanya-tanya, kaasup mempertanyakeun ka pangeran, Gusti, naha ari baheula manalika sim abdi keur macul dina pagawean dosa, kehidupan abdi teh baik-baik saja, lancar-lancar saja, tidak ada masalah anu berat seperti kieu. Urusan rezeki lancar, urusan awewe gampang, tapi naha ayeuna nalika abdi tobat, hirup abdi jadi acak-acakan, neangan gawe hese pisan. Jika ditu jika dieu geus ngalamar ka ditu ngalamar ka dieu eueuh kabar berita na acan, buka usaha bangkrut deui nya kitu deui buburu kuli jeung sajabana dilakonan tapi teu nyukupan kana kabutuhan hirup. Pon kitu deui dina urusan awewe, baheula mah teu sirikna 3 bulan sakali Gusti abdi teh ganti awewe, asal geus ngasaan tinggalkeun, asal geus ngasaan tinggalkeun ganti deui kuno anyar. Tapi naha ayeuna giliran abdi rek soson-soson membina rumah tangga, rek nyunah rasul, tiap bogo kawewe ditolak deui. Rajin aya nu daekeun pamentakna teu euneunan, menta mas kawinna 200 gram. Dina kaayaan anu saperti kitu, maranehna terkenang kana masa laluna masing-masing. Inget deui ka batur-baturna anu masih kene aktif di dunia hitam. Satu persatu kumanehna dihubungi, tuluy didatangan ka batur-baturna anu baheula. Sapoe 2 poe, saminggu 2 minggu manehna masih kene kuat nahan diri untuk tidak kembali berbuat dosa. Tapi dina jero dadana kayakinanana mulai merosot tajam. Komo ningali kaayaan anu eueuh perubahan, hirupna berjalan tina kasusahan kana kasusahan, tina kasempitan kana kasempitan, tina kahese kana kahese, tina kapeurih kana kapeurih, tina kabingung kana kabingung. Tapi dinya loba jama-jama anu tarobat mulai putus asa. Akhirna dina kaayaan anu berputus asa, malah malen putus asa deui. Kakocapkeun nepi ka aya anu dibarengan ku rasa marah ka pangeran, jeung menghakimi ka pangeran, mengkambing hitamkan pangeran, peda doana can diijabah wae, peda hirupna jadi susah wae. Beda teu jeung gambaran awalna, tidak seperti yang diceritakan oleh mubalik oleh Baradai, jeung teu saperti nu digambarkeun ku babaturan anu harita ngajak tobat. Sabab ari nu dicaritakeun ku batur-baturna, ku dai-dai jeung para mubalik teh nyaeta nu endah-endahna wungkul, nu ngeunah-ngeunahna wungkul. Sabab buat teuing anu ngomongna ge can ngalaman tobat, jadi dia berbicara tidak berdasarkan pengalaman, lain ilmu empiris,
tapi menang fotokopi tina kitab. Tapa lebah dinya ujang kudunya ho yen saestuna ari kasusahan hirup anu ditumibakeun ka jalma-jalma anu tarobat, etalah barangna anu disebut pangampura Gusti Allah. Inna minad dunubi dunya la tukaffiru salatan wa sauman wa hajan illa bi umumi maisa fid dunya. Saestuna aya sebagian tina dosa dunya anu teu bisa dibersihkeun boh ku salat, boh ku puasa, boh ku munggah haji. Anu bisa mersihkeunana teh angin ku kasusahan dina kahirupan dunya. Matak mun rek tobat kanyahogeun heula ilmuna supaya urang wawuh jeung pangampura Gusti Allah. Ari nu disuprih ku jalma-jalma anu tarobat teh naon? Nyaeta pangampura Gusti Allah. Tadina kanyataan hirup manusia di alam dunya loba jalma anu nyupri pangampura Gusti Allah, tapi nalika Gusti Allah nganyatakeun pangampurana ka eta jalma, ku eta jalma kadon ditolak. Jadi loba jalma anu nolak kana pangampura Allah, padahal manehna geus ngadoa, padahal manehna keur tobat, ya Allah abdi nyupri pangampura. Naon sababna? Di antara sababna sabab tunyahoeun. Da ujang mah kudu nyaho. Lamun ujang tobat tuluy datang kasusahan hirup, ujang teh kudu atoh. Sabab eta teh pangampura Gusti Allah anu nyata. Sabab eta kasusahan hirup geus dijadikeun ku Gusti Allah pikeun jadi alat, pikeun jadi alat anu mersihkeun ujang tina sabagean dosa dunya. Tingali di alam syariat, contohna lamun ujang kena ku borok atawa bisu, pan mun hayang tereh leungit mamimitina kudu dibersihan heula eta borok teh. Misalna dibersihan make antiseptik. Tanalika keur dibersihan kumaha karasana? Karasana teh perih. Namun ujang nolak karena antiseptik dengan dalih teu kuat nahan ka perih, mangka eta borok teh hese cager jang moal leungit. Jeung kadituna bisa melebar ke mana-mana, bisa ngagedean, bisa neret tepan eta borok teh. Tah dosa ujang gelir ibarat kitu. Dosa ujang teh bersihna teh nyaeta ku pangampura Gusti Allah. Ari pangampura Gusti Allah sebagian diantarana nyaeta disumputkeun dina kasusahan hirup. Artina eta kasusahan hirup teh mangrupakeun alat pikeun meresihan karat-karat dosa nu aya dina hate jalma-jalma anu tarobat. Itu jadi ari meresihan borok mah ku antiseptik, ari meresihan dosa mah ku kasusahan hirup. Matak ulah nolak, ulah ngejat dina kasusahan hirup. Jangan menyerah, hadapi dengan sabar dan tawakal.
taku sabab gitu kersahawai anu keur menempuh jalan tobat bersyukurlah jika manggih kasusah tanggajatina pertobatan gualatan manggih kasusah pandang ku anjeun kalawan yakin bahwa sesungguhnya kesusahan anu keur bisa ngarepan teh itulah pengampunan Gusti Allah. Mangka sambutlah eta kasusahan kalawan kekuatan iman, kalawan hate anu lapang. Jadi kuduna mabunga ujang teh lamun tobat tuluy manggih kasusah. Sabab eta hartina ujang teh keur dibersihan supaya cocok atau supaya saprekuensi jeung frekuensi rahmat Allah. Nu saprekuensi make teh ujang teh nyambung kana rahmat Allah. Jadi nalika anjeun teguh dina iman, kuat dina yang harupanana, tengejat dina pertobatanana, maka kesusahan itu akan segera berlalu. Nalika kesusahan itu berlalu, hartina anjeun lulus dina tobatna, hartina anjeun istiqomah dina tobatna. Nalika anjeun lulus, nalika anjeun istiqomah dina tobatna, kadituna kahirupan bahwa ku anjeun ditinggalkeun demi pengampunan Gusti Allah. Engke bakal diganti ku kahirupan leuwih alus. Teman-teman yang kamu tinggalkan demi Allah, engke bakal diganti dengan teman-teman anu leuwih alus. Awewe anu ku anjeun ditinggalkeun karena Allah, engke bakal diganti ku awewe anu leuwih alus. Nya kitu deui pagawean-pagawean anu ku anjeun ditinggalkeun demi Allah, engke bakal diganti dengan yang lebih baik. Sakumaha anu parantos disabdakeun ku junjunan orang sadaya ku Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, innaka lan tada'a say'an lillahi azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Saestuna mun anjeun ninggalkeun suatu perkara karena Allah, mangka Gusti Allah bakal ngagantian ka anjeun ku perkara anu leuwih alus. Itu puncakna nalika ieu jalma bisa tobat kalawan taubatan nasuha, mangka anu dipaparingkeun ku Gusti Allah ka eta jalma laenan saukur pangampura Gusti Allah wungkul, tapi bisa gideungeun eta Gusti Allah oge bakal maparingkeun kacintaanana ka eta jalma. Sakumaha anu parantos difirmankeun ti anjeunna, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin.